Halo, assalamualaikum. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah, dinten ieu urang bakal diajar deui bahasa Sunda. Kelas 3 anu dina tema sosobatan. Kamari atos diajar ku Bu Siti nya ngeunaan dongeng munding jeung buaya. Ayeuna oge pembahasanna nyaeta ngeunaan dongeng deui wae. Pami dinten ayeuna mah dongengna nyaeta ngeunaan sakadang kuya katempuhan. Buka bukuna halaman 88. Nah, tapi satu acana diajar mangga urang ngadoa heula mugia pembelajaran dinten ieu aya manfaatna sareng dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang kawitan diajarna. Dongeng anu ayeuna bakal diaoskeun nyaeta ngeunaan sakadang kuya katempuhan. Zaman baheula monyet jeung kuya teh cenah sosobatan. Unggal poe tara papisah. Indit ka mana-mana teu oleh babarengan. Hiji mangsa monyet ngajakan kuya ngalacabe di kebon patani nu aya di sisi lembur. Sanggeus asak badami, monyet jeung kuya arindit nguruk kebon patani bari susulumputan. Barang anjogeun nu dituju, monyet luwak liuk. Heula inggis patani keur aya di kebon, tapi kabeneran di kebon teu aya sasaha. Kawasna patani keureureeh di jero saung nu aya di tengah kebon. Monyet jeung kuya arasup ka kebon. Barang breh ningali pelak cabe, duanana langsung uruy. Kabietaeun ningali cabe dina tangkalna. Nu meuhpeuy tur bareureum. Tul teu ngaengkekeun deui, monyet jeung kuya tuluy metikan cabe sarta langsung didahar. Sabor keur cacamuilan ngadahar cabe, monyet teu kuateun kulada. Manehna ngagorowok tarik pisan. Seuhah lata-lata, seuhah lata-lata, ceuk sakadang monyet bari ajrag-ajragan. Patani nu keur kasarean ngorejat hudang, tuluy lumpat ka tempat datangna sora. Barang breh ningali monyet jeung kuyan nu keur ngadaharan cabe, patani pohara ambekna. Monyet nu keur ajrag-ajragan diteunggel ku gantar tapi teu keuna. Ningali patani datang, monyet jeung kuya reuaseun pisan. Berbet monyet lumpat, teu nolih ka kuya nu teu bisaeun lumpat tarik kawas manehna. Patani ngudag monyet bari ngulang-ngulang gantar, tapi teu katewak. Lantaran monyet teh terus nerekel naik kana tangkal kain nu jangkung. Patani balik deui ka kebon ningali kuya nu keur masih keneh aya teu jauh tina tangkal cabe. Tah geuning ieu wae duku kami ditewak. Bongan wani-wani maling cabe. Kuya teu walakaya lantaran boyot teu bisa lumpat. Siga monyet. Akhirnya kuya kudu narima akibat kana pangajak monyet jadi katempuhan sorangan. Tah eta dongeng ngeunaan sakadang kuya jeung sakadang nu katempuhan. Di dieu aya kecap-kecap anu hideep pasti teu ngartos. Zaman baheula monyet jeung kuya teh sosobatannya, sosobatan teh berteman atau bersahabat. Unggal poe tara indit pisah ka mana-mana teu oleh babarengan, selalu bersama-sama. Hiji mangsa monyet ngajakan kuya. Suatu hari monyet ngajakin kuya ngala cabe ka kebon patani nu aya di sisi lembur. Ngambil cabe di kebon patani. Sanggeus asak badami, setelah selesai berdiskusi, monyet jeung kuya arindit muru ka kebon. Monyet dan kuya berangkat ke kebun patani bari susulumputan sembari bersembunyi-sembunyi. Barang anjogan dituju, setelah sampai di tempatnya, monyet luwak liuk heula. Monyetnya lihat-lihat dulu, takut patani inggis patani nu keur aya di kebon.
Tapi kebenaran di kebun teu aya sasa, tapi kebetulan di kebun gak ada siapa-siapa. Kawasna patani keureuh. Kayaknya pataninya lagi beristirahat di jero saung, di dalam saung nu aya di tengah kebun. Monyet jeung kuya tuluy arasup. Masuk ke kebun. Kemudian ngambilin cabe. Meupeui itu banyak ya. Terus di dia aya kata-kata cacamuilan, itu berarti makan. Kalau cacamuilan itu ngorejat hudang berarti dia terbangun ya. Nah di dia aya pananya. Nah saha nu zaman baheula cenah sesombatan teh, saha coba? Kuya jeung monyet. Saha nu ngajak ngalah cabe ka kebun patani? Monyet. Saha nu dipikasieun ku monyet jeung kuya? Patani. Kumaha kaayaan cabe di kebun patani? Meupeui. Tutur geus bareureum. Naon sababna monyet gogorokan teh? Karena merasa kalau bahasa Indonesianya pedas ya, seuhah lata-lata. Kadang monyet bari ajrag-ajragan. Naon nu dilakukeun ku monyet waktu patani datang? Lari dia mah, lumpat satarikna. Nah kuya teu bisa lumpat siga monyet karena kuya itu kura-kura ya teh Aa. Kuya mah nggak bisa lari cepet ya. Kumaha balu karena nurut karena ngajak ku teu bener. Bagaimana akibatnya kalau kita diajak melakukan hal yang tidak benar? Apa coba itunya akibatnya? Akibatnya akan apa ya? Celaka ya. Makanya kita kalau misalkan ada yang mengajak nggak benar, nggak boleh ya. Di dia aya nyaritakeun gambar. Urang teraskeun pembahasanna. Pangajaran salajengna cobi tinggal dina nyarita gambar. Tengetan gambar di handap, caritakeun ku hideup cara ngalamkepan kalimahna. Nah, ieu teh kalimahna tina dongeng nu tadi ku Bu Eli dibacakeun. Dongeng ngeunaan naon tadi teh? Ngeunaan sakadang kuya katempuhan. Ya, gambarna ieu tinggal gambarna. Contoh, monyet jeung kuya keur naon tah? Ek ngalah cabe. Keur naon tah? Coba naon ieuna? Keur cicing di kebon erek ngalah cabe. Contohna gitu. Terus nomor B, monyet jeung kuya titik-titik asup ke kebon patani. Tadi Bu Eli atos ngaieukeun naon asup ke kebon teh dengan apa ya? Dengan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi bahasa Sundana naon? Tah. Teras sadayana ku hideup dijawab nyaeta nyaritakeun gambarna. Nyaritakeun gambarna monyet jeung kuya keur cicing di kebon ek ngalah cabe. Nomor hiji cicing di kebon ek ngalah cabe. Anu B, monyet jeung kuya titik-titik asup ka kebon patani. Ku hideup dilengkepan kecap naon anu merenah sareng kalimah eta. Nah, saatos dilengkepan tulis jawabanna hungkul kecap anu merenahna teh dina buku tulis. Nomor hiji misalkan monyet jeung kuya teh keur nomor hiji cicing di kebon. Nomor hiji cicing di kebon gitu. Terus nomor 2 naon? Nomor 2
monyet jeung kuya titik-titik asup ka kebon. Tah tulis jawabanna hungkul dina buku tulis. Teras pangajaran salajengna nyangkem isi dongeng. Nyangkem isi dongeng teh terang eusina dongeng gitu. Sabada terhidap menghargapkeun dongeng, nah ieu mah dicontreng eta mah teh kedah ieukeun teh kedah dikerjakeun. Anu kuhidap dikerjakeun dina minggon ieu nyaeta anu ngalengkepan gambar. Tah, panginten sakitu heula pengajaran dinten ieu. Tah, sakitu heula pengajaran dinten ieu nya. Tadi urang atos diajar ngeunaan dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet anu sosobatan. Judulna sakadang kuya anu katempuhan. Seueur pasan anu tiasa ku urang dicandak nyaeta urang ulah sok kersa atanapi daek pami di piwarang ngalakukeun hal anu teu dimenangkeun, hal anu teu sae dicontoh ku batur. Tah sapertos tadi monyet tadi miwarang ka kuya. Miwarang naon? Miwarang nyolong cabe sareng kuya. Tah kuya we nu katempuhan ditewa ku patani. Monyetna lumpat teu tanggung jawab. Tah sakitu heula panginten pangajaran dinten ieu tugasna halaman 81 dugi ka 83. Nanging dikerjakeunna dina buku tulis jawabanna hungkul bagian A, B, C, D, E, F. Bagian B, C, D, E, F berarti 5 nya. Teh yang nu A mah atos tadi di jawab. Berarti anu di setorkeun ka Bu Eli bagian B, C, D, E, F. Tah, sakitu heula ti Bu Eli mugia hidup tetap semangat diajarna sareng tetap sehat terus ngajaga kesehatan nyalira-nyalira. Bu Eli tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.